Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur di mana we ayana? Ayeuna SIM abdi nuju di Banda Aceh. Ieu lokasina di Aceh Siput. Ya, Aceh Siput lah pokona cek urang mah. Tah ieu teh di dieu teh ayeuna teh ngayakeun acara halal bihalal paguyuban urang Sunda anu aya di Aceh, nya anu sa Aceh pokoknya mah, tapi anu tiasa hadir di Banda Aceh lokasina di Aceh Siput. Nah, pami hoyong terang naon wae kegiatanna, ayo urang kalebet. Nah, dilebet di ditu. Nah, ka ditu kalebet. Nya, ayo langsung we ka lebetnya. Alhamdulillah seueur masyarakat Sunda di Aceh taya aya nu pihak ti TNI oge ya. Nu soalna damelna benten-benten. Tugasna benten-benten nu aya di Aceh teh. Ti dugi ka urang naon tukang bangunan, jualan, dugi ka pejabat aya di dieu. Mangga sok nu tacan garabung urang silaturahmi di perantauan. Tah ame ieu ngaraketkeun duduluran ulah asa-asa. Ya acarana urang ningali kalebet naon wae acarana nya. Nah, ieu karuhun urang di nu aya di Aceh. Tah ieu hiji deui tah Kang Jang nu karuhun di Aceh ya. Sok kadari ieu nu aya di Aceh urang karumpul. Nah, di Aceh. Urang ngaraketkeun duduluran di parantauan. Nah, salah sahiji kagiatanna aya donor darah. Donor darah mangga nu barade ieu daftar heula di dieu. Dia teh orang kudu kompak. Para Sunda. Jadi dia kompak emang komandan saya itu kan beli dia. Ya pocong ya. Pocong di aya minat, aya pocong makan. Nah, nu kompak, nu semangat, gua bilang terima kasih aja pocong. Dia langsung di Portola ya, Portola. Dia yang kangsang di Jakarta. Konten direktur, waduh, ini dasar. Alhamdulillah di Andina ini tempat supportnya. Maka kan, saya ini kurang balik ngawitan di acara bangga, lu masih ayah di daun sereh, daun salam dibeli Mang Nana, singsahan wa daun salam diokan loba kasenang. Loba kasenang, kasenang wa tidak itu tidak. Jalan-jalan ke Istiqlal, cakep. Kurang bes ngaon serius kita. Mana konsep kita teh disukur kene. Jalan-jalan ke Istiqlal. Cakep. Balikna mau daun salam. Iya. Poe ieu urang halal bihalal tong pohon sasalaman. Iya. Nah, kalau amplop nya we. Amplop ieu mah. Nya tak kalau ngaraketkeun duduluran. Iya, siap ya. Ya alhamdulillah rabbil alamin wa bihi umurina waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setengah 12 urang biasa langsung Ramadan. Sedangkan urang biasa mencicipi masakan khas Sunda. Sayur asem, jengkol, lauk asin. Waduh, masuk gak kain ya? Aya oge kan itu di EPK di Bubuan Banjar. Banjar ya? Wah, di Bubuan Banjar tuh. Ya, dari Bubuan Banjar ini kan? Dari Banjar atau Supit? Ya. Banjar, Panija ya. Dari Banjar. Dari Sulawesi dia, program dari Sulawesi, dari EPK Wak. Abang Kareba. Baji. Ya, Abang Kareba, Baji. Nah, orangnya pernah di Sulawesi. Pantas di Sulawesi? Pantas. Oh, gitu. Dan kata teman saya juga kepada Mayor Rizky Muldani selaku Kadis Selanut Sultan Iskandar Muda
selamat datang untuk Gelora dan para tamu hadirin yang berhadir pada acara halal bihalal silaturahmi sesi para sudah arisan dan donor darah di Aceh Singgah Persatuan baik Portola. Di sini saya mewakili sebagai pihak dari Portola, yang mana di sini saya mencoba untuk memataskan diri menggantikan Kang Syahmed Abdul Malik, yang mana sebelumnya beliau merupakan General Manager Operation Portola Hotel and Resort. Sekarang sudah promotion dan sudah stay di Jakarta sebagai Director of Business Development Parsa Investment Group, yang mana beliau sudah ditempatkan sebagai direksi di Jakarta Pusat. Jadi saya mencoba memataskan diri di sini sebagai pihak dari Portola ini ya. Puji beserta syukur kalau sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Para Sunda. Sabung kota. Nah, kayak ini. Para Sunda. Sabung keta. Tas itu. Itu. Oh yang panjang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sebagainya. Jangan kemana-mana, kami banyak voucher. Kalian sepuh-sepuh dulu untuk menikmati makanannya ya. Kita mendengarkan musik-musik parahyangan, musik-musik dangdut parahyangan, pongdut. Aku mengangkat saderek sadaya para mitra dan ketika cinta kawan dan karena kesenian kebudayaan orang Sunda di dunia, maka ini ayah Jadi runtut raut sauyunan di Pangmaraan. Ayo, ayeuna nuju hiburan tadi acara nato serengse berbagai acara anu dihadiri ku di berbagai elemen masyarakat juga aya di akad di paguyuban lain, paguyuban Minang aya oge. Nah, jadi nya seperti eta kebahagiaan atau kebersamaan kurang Sunda nu aya di Aceh. Kemudian kurang tiasa patepang deui dina acara paguyuban para Sunda Aceh nu insyaallah dina bulan Juli bade ngayakeun atau memperingati Milang Kala ulang tahun para Sunda. Insyaallah ngarencanakeun mudah-mudahan Allah mengizinkan bade ngundang ieu wayang. Bade ngundang wayang di Aceh. Mudah-mudahan sing dikeresakeun ku Allah karena ieu wayang anu pertama di Aceh. Nyatur nuhun doana ti sadayana mudah-mudahan wayangna tiasa janten dina raraga Milang Kala para Sunda nu ka-10 di Aceh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.